Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina kasempatan ayeuna urang jelaskeun masalah adus. Paslun mujibatul ghusli sitatun. Ieu hiji pasal ari anu ngawajibkeun kana adus teh taya genep. Ilazul hasapati fil parji nu kahiji nyaeta ngasupkeun hasapah kana parji. Hasapah teh bobogan lalaki, farji bobogan istri. Bila mana ngasupkeun eta sok sanajan teu bijil mani ge, maka eta ngawajibkeun kana mandi. Tuluy nu kadua wa khuruzul mani nyaeta bijil mani. Nya bisa kusabab ngimpi atawa liana ngimpi, ngalamun, diopenan naon wae anu ngajadikeun bijil mani tah eta ngawajibkeun kana mandi. Tuluy nu katilu nyaeta wal haidu haid ka awewe atawa menstruasi. Dina bulanan ka awewe tah eta bila mana geus bersih ngawajibkeun kana mandi. Tuluy nu kaopat nyaeta nipas. Di mana bijil getih nipas bersih tina nipas, maka eta awewe kudu mandi adus. Naon nu kumaha getih nipas teh beunang dicirikeun di mana awewe geus ngajuru, sok make beubeur beureum salama 40 poe ning sok dibeulitkeun kana badanna tah. Pada umumna golibna 40 poe, lobana 60 poe, saeutikna sakecretan. Jadi bila mana awewe geus ngajuru selama 40 poe tah eta teh jaman nipas. Tuluy nu kalima nyaeta wal wiladah. Wal wiladatun nyaeta wiladah, getih wiladah teh dina nalika awewe ngajuru ngaluarkeun budak, ngaluarkeun getih jeung bebarengan jeung budak. Tah eta teh getih wiladah. Jadi saenggeus ngajuru teh awewe teh kudu mandi adus dina wiladah. Tuluy nu kagenep nyaeta wal mautu. Wajib mandi teh kanu maot, hartina kanu hirup ngamandian mayit. Jadi genep perkara anu ngawajibkeun kana mandi di dieu nyaeta mandi adus. Tuluy doana aya setiap mandi aya mandi adus aya doana, tetapi urang candak anu simpel anu sadayana tiasa dianggo bade kana junubna, bade kana nipasna, bade kana haidna, bade kana wiladahna. Nah nyaeta nawaitu kecuali kana nu maot meureun. Naon nawaitu rob al hadasi akbari angjami badani lillahi ta'ala. Tah eta tiasa dianggo pikeun mandi adus. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.